Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abi Hamka Fauzi Karno di kelas 10 MIPA 3. Di dia Abi bade ngabacakeun biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana anu tos ngaluangkeun waktosna kanggo ngadangukeun biantara ieu. Langkung teu payun hayu urang panjatkeun puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu mana atos masihkeun nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat. Salawat sinarang salam hayu urang sanggakeun ka Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia arurang janten umatna hingga yaumul akhir. Amin. Di dia abdi bade ngabeantarakeun nu judulna dampak HP kanggo remaja bangsa. Sairing perkembangan zaman, kaulinan barudak ayeuna ge tos ngiring rubah. Nu baretona kaulinan barudak teh moal jauh ti medar, main kaleci, main bal, teras ucingan jeung sajabana. Ngan ayeuna mah kusabab tos lebet ka era digital, kaulinan barudak teh moal jauh ti tungkul kana HP. Unggal keluar teh barudak basa eta mah nyarandak bal, nyandak kaleci jeung nyandak gogolong. Ayeuna mah barudak teh keluar ngankur nyandak HP. Jangan main FF teh. Kusabab ngofrek HP hampir tiap poe, seueur marurang kali anu ngangge kaca soca. Moal sakaba-kaba nyalahkeun ka budakna, pasti didikan kolot ge ngaruh pisan. Contona, budak leutik leweh teh langsung dipasihan HP, nonton HP. Si kolotna riweuh budakna dipasihan HP. Teras budakna hayang ulin kaluar kalah dipasihan HP. Kusabab si budak geus katergentungan HP ti leutik, eta budak jadi kurang sosialisasi jeung kolot atawa babaturanana. Nu leuwih parahna teh nyaeta si budak bisa karanjingan karena HP. Padahal mah si kolot teh bisa ngarepehkeun budakna ku cara nu sanes. Contona ngajak ulin-kaulinan nu dipakaresep ku budak. Seueur dampak positif nu bakal dicandak ku nu jadi kolot. Nyaeta si kolot bisa ningal karesep anak, teras tiasa ningal mental si anak, upami bener-bener merhatikeun. Intina tina biantara ieu nyaeta mun tiasa mah marurang kali teh tiasa diperhatoskeun perkembanganana ku orang tua. Teras dikurangi horek HP-na. Cekap sakieu wae biantara nu ku abi didugikeun. Mugia tiasa dicandak positifna, samuna teras hapunten bilih aya kata anu teu marenah kana hate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.